Srog si Amung jeung Aki Kuncen anjog ke hiji tempat hareupeun guha. Eta guha katempo liang naleutik tapi ka jerona mah katempo lega. Sok dieu Ujang. Tah ieu lawang guha anu tembusna ka nagara Aung Langit teh. Sok dieu kasopan Ujangna. Cek Aki Kuncen bari manehna tuluy bebrek diuk sila meni sopan. Mohon Aki. Tembal si Amung bari tuluy manehna oge diuk sila meni manco bae. Tah ayeuna Aki rek muka lawang nagara. Engke lamun cek Aki peureum Ujang kudu peureum. Ulah wakabeunta lamun cek Aki can ditah beunta. Cek Aki Kuncen deui. Mohon Aki, abdi mah ngiringan bae moal baha kana parentah Aki. Sanggeus kitu tuluy Aki Kuncen teh ngageureuyeum kumat kamit maca jangjawokan teuing naon anu dipacana mah. Da teu kaharti bahasana. Teu lila si Aki nepak pingping si Amung bari ditah peureum. Peureum. Atuh reup we si Amung teh tuluy bae peureum. Aturan Kanjeng Ratu anu kumaha di Guha Curug sim abdi bade ngadep nuhun seja nepangkeun ieu manusia kanggo kumaula ka Kanjeng Ratu. Cek Aki Kuncen. Cacap Aki Kuncen nyarita kitu anu riug taneuh karsa inggung. Angin sadang ngagelebug tatangkalan pating sareor. Si Amung meni ngageter dadana deg-degan hatena sesebelakan. Tulila kadenge soratan katinggalan sadana mah sora awewe. Waktu eta awewe keur nyarita teh tuluy bae dituturkeun ku sora angin anu gelebug. Bage bangsa praja kula bunga Andika rek hadap ka kaula. Tandanding Andika masih keneh satiasa tuhu ka kaula. Cek eta sora. Sesemohon non sim abdi bingah pisan upami Kanjeng Ratu tiasa nampi kana kadokapan sim kuring mah. Nya bangsa praja kula narima pisan ngan ieu teh asa aya nu kurang euy. Nah Andika datang ka dieu teh ngan saukur lengoh bae teu maona naon jang susuguh kaula. Cek eta sora deui. Susumohon nuhun kanggo susuguh panjenengan abdi ngabandun sakedik sasajen abdi disanggakeun ageng anu bakal disuhunkeun mah. Cek Aki Kuncen deui bari leungeunna nunjuk kana sasajen anu geus aya di dinya. Aya hareupeuna katempo aya cau sasikat menyan jeung anak hayam manjing bakakak. Ngan sakitu nu disuguhkeun ka kaula teh bangsa praja. Semohon Kanjeng Ratu rumaos nuhun mung tiasa nyayogikeun eta bae. Heeh, tapi ari pamenta Andika bakal loba nya. Semohon kitu manawi nuhun. Cek Aki Kuncen deui. Lah sia dasar manusia geus baku sia boga ada teh. Sing teu nyaho nu kitu teh ngaranna bulit sia. Ari hayang hasil gede tapi ari ngaluarkeun modal ngan saeutik ijiran pisan sia ngaranna. Semohon rumaos nuhun. Heuh lah geus kajeng. Diampura sawatara waktu ayeuna mah. Tapi lamun pamaksudan Andika geus kacumponan, Andika kudu mere nu leuwih gede ka kaula, nu leuwih loba. Semohon. Mangga nuhun. Bade distokeun pisan ku sim abdi. Cek Aki Kuncen deui. Nya geus atuh. Ayeuna lawang nagara ku kaula rek dibuka. Geura asup, sok sina asup manusia anu rek ditepungkeun jeung kaula teh. Cek eta sora deui. Cep angin ngaguruh teh eureun sapada harita. Kitu deui taneuh anu karsa ingeung balik deui sabihara-bihari. Reket kadenge sadapan muka tarik pisan. Aki Kuncen nepak deui pingping si Amung bari ditah beunta. Sok geura beunta Ujang. Cek Aki Kuncen. Bray si Amung muka panonna launan ana breh kaayaan geus robah. Anu tadina aya di leuweung gerotan ayeuna mah robah jadi jalan gede tur herang kenca katuh loba wangunan anu agreng. Jalanna gede tur bersih. Katempo oge loba jalma anu balawiri. Si Amung meuni bunga. Sim abdi tos di dina lebet Aki. Tanya si Amung. Nya sok Ujang kali asup bae tutur ke jalan gede. Engke Ujang bakal manggihan godaan. Kahade Ujang kudu bisa ngaliwatan eta godaan. Aki moal milu asup. Aki nungguan bae dieu. Lantaran kitu aturana. Ngadenge si Aki na moal milu asup. Si Amung rada ngahulang. Manehna sieun lamun dina keur nyang harepan godaan teh manehna teu sanggup ari teu dibarengan ku si Aki nama. Nempo si Amung kalah ngahulang. Si Aki pok nyarita deui. Nah kalah ngahulang kitu Ujang. Ulah ragu ulah mangmang. Lantaran lamun ragu atawa mangmang bisa ngabatalkeun kana paniatan Ujang. Cek si Aki deui. Sumuhun Aki. Tapi manawi api tunjuk sakedik naon bae anu bakal janten godaan teh. Tanya si Amung. Woy anak Aki teh bisa nuduhkeun teu kaci lamun cek istilah barudak mah mah. Engke oge Ujang bakal nyaho sorangan. Sok ayeuna mah Ujang buru-buru asup ka ditu bisi waktuna kaburu beak manten. Cek si Aki Kuncen deui. Si Amung masih keneh ragu-ragu tapi akhirna mah si Amung teh leumpang oge asup ka nagara siluman
nuturkeun jalan gede. Si Amung terus bae leumpang dina jalan gede. Tetela sapanjang jalan oge menipi kabetaheun, kenca katuhu loba tatangkalan jeung wawangunan. Jalan rata tur bersih, cek sirikna eueuh kalakai saeutik-eutik acan. Jalma-jalma balawiri ngan sigana teh jalma-jalma teh beregu sampai pantal kulit oge. Cek paribasana eueuh saurang-urang acan nu patanya. Si Amung terus bae leumpang reok mengkol ka beulah kenca nuturkeun jalan. Kur kitu si Amung paromana siga nu ruas kadenge sora awewe nu jerat-jerit minta tulung. Sorana jelas pisan, geuning siga sora binerah indungna. "Tulung, Amung tulung. Amung tulungan emak, Amung." Cek eta sora reg si Amung ngarandeg eureun, red ka palebah datangna sora. Monobreh kata pajelas ku manehna, binerah keur disiksa, leungeun jeung sukuna ditalian kana tihang. Tonggongna dipecutan ku saurang lalaki anu beungeutna bosongot pikasieun. Atuh si Amung teh meni ruas. "Emak, nah bener eta teh emak," geurentes si Amung. Bari panonna terus mencerong ka awewe anu siga indungna teh anu keur disiksa. Keur kitu cedek katampo jalma lalaki eta teh nyabetkeun cambeti kana awak binerah. Jerit binerah ngajerit, "Ampun, tulung." Cek binerah. Si Amung ruas. Saking kuruwas-ruasna teu sadar manehna gorowok. "Mak," cek si Amung. Si Amung lumpat rek muru ka indungna, tapi karek oge sababaraha lengkah reg si Amung eureun deui. "Teu, eta mah lain emak, teu mungkin emak. Pasti ngasaukur godaan," cek si Aki mah. "Ari mamah pasti oge di negara siluman belut." "Teu, ieu mah lain negara siluman belut. Ieu mah negara buaya. Aing teu meunang kagoda," geurentes si Amung. Antuk nama si Amung teh tuluy balik deui nuluykeun lalampahana. Sora indungna anu jerat-jerit minta tulung anu keur disiksa teh ayeuna mah geus teu dipirosea deui. Keur kitu kadenge sora awewe anu seuri bunga. "Alus Amung, alus pisan eta teh. Andika geus bisa salamet tina godaan. Alus. Ayeuna tuluykeun lalampahan Andika. Ditungguan ku kaula di karaton." Cek eta sora si Amung meni bunga. "Heueuh, bener teu telangan saukur godaan. Untung aing kaburu sadar. Lamun teu gagal rencana aing," geurentes si Amung bari leumpang. Si Amung terus nuluykeun deui lalampahana. Ayeuna masrok anjog ka hareupeun hiji wawangunan anu kocida gedena tur agreng. Si Amung ngageurentes, "Ieu meureun karaton siluman buaya teh bagja. Aing bisa anjog oge ayeuna mah," geurentes si Amung. Si Amung terus ngalengkah rek asup kana lawang eta karaton. Tapi ujug-ujug dihalangan ku dua urang jalma anu mawa pakarang sabang saling tumbak jeung pedang. Si horeng eta teh gulang-gulang. Anu katempo langsung bae ngabedega ngahalangan jalan. Ep, rek mana euy? Main sambarangan asup bae ka wilayah dewek sia. Sebutin heula, saha ngaran Andika? Jeung rek aya naon tujuan Andika ka dieu? Cek salah saurang gulang-gulang bari ngahalangan ku tumbakna. Si Amung ruas mundur salengkah ka tukang, tapi satuluyna mah manehna buru-buru nembalan. "Hapunten nun, ari jenengan abdi teh pun Amung nun. Maksud sim abdi bade nepangan ka Kanjeng Ratu mayang asih," tembal si Amung. "Mana sia ciri-cirina lamun anjeun rek natamu ka Kanjeng Ratu? Sabae nu rek natamu ka dieu mah aya tandana." Cek gulang-gulang anu hijina bari angger molotot. Ditanya kitu si Amung kalang ngahuleng. "Naon atuh tanda nu kudu diemrehkeun ku aing teh nya? Kapan si Aki teh meureuh naon?"
Gerentes si Amung nempok si Amung kalah ngahulang gitu gulang-gulang ngomong deui. Nah si Andika kalah ngahulang gitu. Namun Andika teh bisa ngebrehkeun tanda berarti Andika teh lain tamu. Tapi ngan saukur manusia anu rek nyusup ka dieu. Hayo gawat edit deui sia. Lamun henteu dicangkalak sia ku aing. Cek gulang-gulang deui. Si Amung anggar katempo kena ngahulang. Apun tenun sim abdi kira ngartos mana we tandana teh sapatos kumaha nun, tanya si Amung. Kalah nanyakeun ka dewek sia. Berarti Andika teh teu boga tanda tuh. Lamun kitu Andika teh musuh nu rek nyusup ka dieu. Cek gulang-gulang bari tuluy malik ka dina. Gadi tewak euy ieu manusia tuluy asupkeun ke penjara. Cek gulang-gulang. Hayu kakak cuang cangkalak. Cek gulang-gulang adina bari sebut bae manehna langsung nyerang ngayunkeun tumbakna lampeng diarahkeun kana dada si Amung. Cia modal sia. Cek gulang-gulang bari ngayunkeun tumbakna. Atuh si Amung meniruwas. Waduh cilaka. Nah aing kalah diserang kieu. Aing rek na tamu kalah rek dicangkalak. Gerentes si Amung bari ceneng loncat mundur sababaraha lengkah ngahindaran serangan musuh. Tumbak nyuruwuk. Hareupeun pisan beungeut si Amung. Si Amung ngalenyap. Ngan untungna mahena salamet tina serangan gulang-gulang. Di pihak sejen, serangan eta gulang-gulang lain saukuran sakitu. Gulang-gulang anu saurangna ngaheumbatkeun deui pedangna rek nyabat kana cangkeng si Amung. Ciat, monto ka suka bunga sia. Yeuh rasakeun serangan ti aing. Pedang ngablesat rek nyabat kana cangkeng. Si Amung reuwas deui bae. Cilapung luncat ka luhur. Sukuna menihilap. Serangan eta gulang-gulang ngahakan deui angin. Si Amung salamet deui bae cre nangtung mencak lemah. Beuh cilaka, aing bener-bener kalah rek dicangkalak. Aing kudu kumaha nih geus kieu ngalawan tak ulah nya. Gerentes si Amung. Karek oge cacap si Amung ngarenghap, dua gulang-gulang nyerang deui bebarengan ti kenca jeung katuhu. Nu hiji nyabetkeun pedang, nu saurang nyabetkeun tumbak. Pedang jeung tumbak pating pleusur ti kenca katuhu. Modal sia. Cek salah saurang gulang-gulang bari ngayunkeun tumbakna. Si Amung reuwas deui bae jreng deui mundur ngajauhan. Pedentang. Pedang jeung tumbak malah diaradu sabatur sorangan. Cileng dua gulang-gulang sarua laluncatan mundur. Kurang ajar sia. Lumayan ke situ oge manusia teh kakak. Cek gulang-gulang adina. Nya ki adi, si oreng aya sihan oge. Puguh kakak, hayu serang deui sakali deui. Cek adina deui. Nya ki adi, hayu cuang serang deui. Cek lanceukna. Tuluy nu saurangna loncat ka satukangan si Amung. Nu saurangna deui tetep di hareupeuna. Duanana katampo pasang kuda-kuda siap deui rek nyerang. Sedangkeun si Amungna buru-buru malik lantaran sieun manehna di bongohan. Kadenge salah seorang gulang-gulang ngagorowok. Serang! Celeng dua gulang-gulang pating kerajeng nyerang deui babarengan. Si Amung meuni leuwas ka cida. Rek loncat ka tukang kahalangan ku tembok. Si Amung teu boga salah pikeun ngahindar. Beuh cilaka, paeh mun sieuna mah ieu teh yeuh. Gerentes si Amung. Ngan untungna keur kitu kadenge sora awewe anu ngagorowok. Tahan! Cek eta sora. Dua gulang-gulang kaget langsung nararik deui seranganna. Maranehna ngali kapal bah datangna sora. Mana breh si horeng anu gorowok teh saurang awewe geulis nasirahna make mahkota. Anu teu salah deui nyaeta Ratu Mayang Asih. Atuh eta dua gulang-gulang teh langsung brek badariuk nyembah. Hatur naon Kanjeng Ratu? Sim abdi oge ngaturkeun sembah nuhun. Cek eta dua gulang-gulang. Ngadenge eta dua gulang-gulang nyebutkeun Ratu, si Amung reuwas. Manehna buru-buru deku cedok nyembah. Haturan Kanjeng Ratu. Sim kuring pun Amung nun ngaturkeun sembah pangabaktos. Cek si Amung. Heuh katarima ku kaula. Cek Ratu Mayang Asih bari tuluy malik ka gulang-gulang. Sarkali anterkeun eta tamu kaula ka rohangan kaputren. Cek Ratu Mayang Asih. Mangga kaula nun. Tembal gulang-gulang. Sedangkeun Ratu Mayang Asih nama harita oge langsung bae indit. Geus teu katempo deui. Ari dua gulang-gulangna turun nyamperkeun ka si Amung pok nyarita. Manusia hudang sia. Hayu cuang indit ka kaputren.
hampura tadi dewek atuh da sangka ku kaula mah anjeun teh musuh nu rek nyusup da bohongan sorangan anjeun teh moal tanda ayeuna mah hayu guat endit cek eta gulang-gulang adina anu ngaran Sarkali. Mangga Kanjeng juragan gulang-gulang pios kalepatan paham nu tadi mah ku abdi tos hampura cek si Amung. Dua gulang-gulang geus teu ngomong deui. Satulina mah ngaranehna tuluy indit tinggalkeun eta tempat dituturkeun ku si Amung. Ngan waktosna seep ya dongeng karangan pribados Kang Abun Burhanuddin. Hapunten kakirangana mugia katampi kalian kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.